Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ditujukan ke masyarakat bari henteu miharep kauntungan. Arti dalam bahasa Indonesia, iklan yang ditujukan ke masyarakat dan tidak mengharapkan keuntungan. 3 hal anu kudu diperhatikan. 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, komunikasi. Kedua, artikan. Ketiga, seni. Komunikasi, 1 media pikeun nepikeun pesan-pesan tangtu. 2 alat pikeun mengaruhan balarea. Atikan atau pendidikan, pertama ngadidik masyarakat serta ngarojatkeun kasadaran masyarakat kana hiji perkara. 2 bisa ngarobah tingkah laku masyarakat. Seni, pertama alat pikeun narik perhatian. Kedua mangrupakeun ebrehan anjeun injen seni. 3 cara mindengkeun iklan layanan masyarakat. 1 audio, 2 visual, 3 audio visual. Hatur nuhun.